Ngeunteung hirup kana kahirupan cai. Aya 3 hal nu kudu jadi eunteng tina kahirupan cai. Nu kahiji, cai mah salilana bakal ngocor ti girang kahilir. Ngandung arti urang teh kudu DP handap asor, tawadu cek bahasa agamana mah. Cai oge salawasna bakal mere guna jeung mangpaat ka saban wewengkon nu kacicingan atawa kaliwatan. Tegesna mah mere sumber kahirupan sabab langkana bakal kapiluruh, ayana bakal mawa katenangan. Ngan awas, masing waspada mun seg cai murka, gunung nu jadi pakuning bumi ge bisa rata ku cai murka mah. Nu kadua, cai salawasna bakal ngocor ngesian walungan atawa wahangan nu saat. Ieu oge ngandung pienteungeun yen urang teh kudu bisa jadi insan-insan nu murah diri pikeun salawasna nulungan kanu butuh, nalangan kanu susah. Mun boga elmu, amalkeun pikeun minterkeun anu bodo. Mun boga harta, kudu berehan ka jalma-jalma nu katalangsara. Intina kudu bisa silih simbehan ku kaasih, kanyaah jeung kaheman kasasama. Ieu hal teh jadi bukti yen diri teh keur silih eusian kakosongan dina kahirupan. Katilu, cai bakal salawasna ngocor ka muara. Ieu oge ngandung arti pienteungeun keur kahirupan urang. Hirup kudu ciga cai nu istiqomah. Istiqomah kan nudu dituju. Najan lalampahanana loba halangan harungan. Lila tur panjang lalampahanana, tapi kalayan pinuh ku kadarian jeung kasabaran. Akhirna nepi ka muara nu ditujuna. Sanajan dina lalampahanana eta cai, tepung jeung batu nu ngahalangan, kudu mengkol heula ka walungan, kudu kawahangan, kasusukan kana solokan jeung tempat-tempat sejena. Aya kalana sataun, aya kalana saminggu, aya kalana sapoe lalampahanana teh. Tetep manehna mah cai teh teu poho kanu jadi tujuanana nyaeta muara. Tegesna mah manusa teh kudu boga tujuan dina kahirupan. Kudu boga visi jeung misi nu jelas. Kudu boga udagan hirup, bari kabehanana kudu sabar bari daria dina ngajalankeun prosesna. Sabar dina ngisi kahirupan nu jadi tujuan akhir, nu wajib mah proses, sedengkeun hasil mah bonus ti nu Maha Kawasa.